Kumaha atuh Neng? Nasib urang teh? Kumaha atuh Nya sakira nama Aa bade nyarios ka sepuh Neng. Bapak asalem ka bumi kitu da Bapak abi magala. Neng, Ka tong hariwang. Urusan eta mah tanggung jawab. Serenkeun ka Allah. Urusan Bapak asalemnya Wah. Bapak teh galak keun serenkeun ka. Pokona dijamin Neng mah cari Atuh eta puguh kitu mah abi regreg meureun tah kitu. Kira-kira ka itu. Oke wengi kumaha? Mangga. Ayeuna kene oge bade. Ieu soalna maneh teh tos sabaraha kalinya nak kabogo ka bumi putus wae soalna Bapak teh galak. Neng, tong hariwang. Tong disarwakeun jeung lalaki sejen. Aa mah tanggung jawab. Pasti bakal beres urusan naon wae oge. Leres eta teh Pokona tenang lah. Engke Aa bakal nyarios. Pokona malam ieu keneh Aa bade sumping ka bumi. Wartoskeun ka Bapa di ditu. Aa bade sumping. nya atuh itu puguh kitu mah neng kuwi heula wartos ka Bapak. Mangga, Diatos pisan di buminya nya. mangga, mangga. Abi euy heula. Aya tamu gini, Mohon. damang Alhamdulillah Mama. Aduh. Menuju ke mana si Bapak? aya si Bapak teh. Oh ya. Mohon wang ieu heula wang sauran heula. Oh. Pak, aya tamu. Yuk. Iya ya, aya tamu. Tamu di mana? Di mana Jang asal Jang? Di Singaparna, Bapak? Singaparna. Mohon. Aya naon eta? Kajang ini ka orang terhormat. Nangis genep kali mengaji na ya nam. Abi teh pada ngalamar. Neng. Ngalamarna lu sok Jang jiwa kudu apa turunan atuh. Ieu teh di mana jujutanana? Kapan babat, bobot, bebet, bibit kudu jelas ulah sing ngalamar wae itu parugu. Ieu digablek indungna sok tara diukurna naon teh tanya heula. Kan mama mah masih neng, Pak. Lah, ulah sok kitu tah. Ya kudu sing inget mama teh urang teh darah biru mah. Nya ayeuna urang boga minantu anu teu bener kumaha turunan dikamanakeun harga diri keluarga Haji Mayung di dieu. Sing bener atuh jang jinarima wae. Ka dieu kana naon? Karena motor. Astagfirullah, tanda akhir zaman, tanda akhir zaman. Mah kadenge teh kana motor. Karena motor geningan. Yuk. Kadik. Dengan dipapatahan di kolot Seneng ya. jeung hayang bobogohan jeung kitu patut leumpang dengan sing inget Neng maneh teh keluarga terhormat dulur Haji Saman babeh teh genep kali mau ngadu ieu teh si aku apa ieu teh ratusan juta teh hayang menang kitu Bapak atuh na bogoh abi. kot alapi ya dengerin lagi pikiran bogoh ayeuna mah bogoh mah nomor sekian anu penting nah yuk darajat lalaki salaki teh anu saiman atuh jeung bapak lagi aduh lumpang kana motor bayangkeun tatangga untuk keluarga Haji Mayung teh abogohna cenah kot mani kana motor kamanakeun harga diri kamanakeun keluarga babe ulah cicing sok bangalawan ka kolot cicing di dieu babe hek diusir sopan teu make tajwid eta lagi wah kalau bapak-bapak cicing di dieu lamun kabelah dikitu lagu bapak cicing yuk asup dulu asup segala diampikan ieu teh urang teh orang darah biru ya Ade mau gambar subscribe biar Ade banyak yang subscribe. Nggak bisa. Mama coret aja gambarnya biar gagal. hayang ka anak Haji Mayung anu kali moal ari maneh ka dieu ngajon mawa anak Haji Mayung kana motor di kamanakeun harga diri tadi banyak di kamanakeun cing mana teh mikir mana teh asup ada duit kamu atuh iman aja dia teh gerak ayo teh gerak mahal itu meuli Ada nasonya, ada coba dulu deh. ulah sok kamarina ini mana tuh Pajero Ada suka. ulin ka dia tuh loh motor nyakeun cak kumaha yeuh tadi lo bareng nempokeun di hari
Wah, astagfirullah. Tatangan empokkeun. La ilaha illallah cilaka. Ya. Boga modal naon hayang ka anak Haji Maju. Kembali Haji. Kita modal naon. Tuh, hancur keluarga Haji Maju kan kieu. Teu boga modal hayang ka anak Haji Maju dikamanakeun ku Haji Maju atuh. Gaduh. Ya we. Pokok Pak Haji dulu. Ayo belajar. Mama diunduh. Naon sia ya? Dangdutan apa jadi? Naon Pak eta naon? Lain mah tenang gimana? Lain mah yang lain. Itu mang da ieu lama lain ieu mah lain masalah naon. Cicing beuna sia di dieu. Penasaran eta foto naon? Lain. Sia, masa katu aing ka dieu ka jero gelas teh. Tapi lila teuing teh. Kumaha? Direstuan. Yeay,